desa kajepang deui sareng abdi Intan Sri Rahayu dina lintas warta. Bisa beberapa menit kapayun abdi bapabuturan pamisa kalawan kana wartos kemacetan anu aya di daerah Bogor Jawa Barat. Kalau informasi salengkapna mangga wae urang langsung tinggal ke tempat kejadian. Nu di mana ti sababaraha waktu ieu katukang teh kamacetan ieu disababkeun ku ayana jalan anu keur dicor. Bisa ditingali ditanjakan loba nu keur dicor aya namanya. Ku sabab eta teh ayeuna loba atawa seueur barudak nu sakola nu daratang teh telat ku sabab kamacetan eta sorangan. Mari kita tanyakan kepada ayeuna urang tanyakeun langsung ka salah sahiji barudak sakola nu osok karena kamacetan. Katingali ti beungeut lagi nya, beungeut-beungeut menderita ieu. Punten, saha nami anjeun? Nami abdi Raden Sultan Yudis Putra Ruanda. Sultan, kumaha pendapat anjeun tentang kemacetan di dieu? Saur abdi mah kamacetan di dieu teh loba dampak nu gorengna. Contohna teh nya urang leumpang teh jadi cangkeul, suku teh cangkeulna kacida teu kuat. Can ke isukana sakola di leumpang di geus we tambah geuring isukana. Oke, lumayan halus pendapatnya nya di si Sultan Rudis Nukosmo ieu. Udah Kira-kira ieu nya, ieu mah kira-kira. Naon harapan ti Sultan ngalawan kamacetan ieu, harapanna teh kumaha? harapan abdi mah nya pemerintah teh buru-buru geura eta coran teh geura dibereskeun deh, pokona mah ulah di aya cor-cor jalan deh, aya naon dicor cara rangkel karena suku teu kuat. Nah kitu sih harapan teh abdi mah eueuh deui eta jalan teh geura dicor geura dibereskeun, pokona mah ulah di aya cor terus ulah di aya kemacetan, berantas kemacetan. Oke, mantap. Berantas kemacetan. Ya, Berantas kemacetan. berantas kemacetan. Nya sakitu wae keayaan anu di dieu ieu di lapangan Abdi Radi Ibrahim di Jalan Cibeduk melaporkan kembali ke Intan di studio. Muhammad Nabi atau nuhun kanggo informasina sakitu wae warta tina di dieu abdi Intan Sri Rahayu pamit mundur. Wilujeng enjing.